sayang. Naon sayang. Ayo hubungan kita teh. Kamu mah kalau di SMS, di telepon, karena diangkat aneh nak kenaon itu teh ongko. Ini banyak kakak bogoh teh kitu pisan. Apa dia? Biasa sok aya kesibukan nih, cek tala ngarti. Da ahli mah atuh ka akang mah cinta banget. Meskipun banget akang ciga Kasih. tampele oge tetep bogoh. Oh sayang, tapi nggak hilang. Tong curik ya, sedih aing. Aduh. Aneh. Kakak bogoh teh lain nggak hilang ngarayu akuran mah. Kumaha? Mesra saeutik teh. Berarti jadi rayu aku mah. Pangi Sayang, minta duit, sayang. minta duit, Ri. Ayo, pesek. Pesek. Yuk, Pak, kayak dibawa ke imah, geus usah saha. Oh, ngal kamari reka imah ulah wae an aya naon curiga anu di imah. Puasa kuda salaki mah. Salaki di mana ieu mah nya? Asli Parawan. Parawan lah. Oh, sih. Oke, boga Isi salaki. di segel eta teh. Kalem. Ih, Parawan coy. Tong hariwang. Asli. Asli. Bisa nyobaan. Nya cobaan aku mah. Oh, maksudnya naon gitu nyobaan. Naon atuh sok nyobaan naon? Oh, nyobaan ka imah ulin. Asli teu Parawan. Parawan mah yakin di imah teh mun awas salaki. Cuman usah saha atuh. Terus lah, kalau mau diwere. Nyaan ya? Kalau 2 juta. Uang awas deh. Kami isukan. Kerjaan kami. Top isukan. Jadi lah, Rek maco isukan mah. Geus lah, pokoknya mah 6 juta geus kieu. Baik kajeun kumaha we deal ya deal. deal. Jadi kira akang ngaran mah rek ketemuan heula jeung rekam bisnis. Ya geus satu abi rek balik heula kitu mah nya. Heeh, sok we lah. Tong poho 6 juta ya. Pokona mah 6 juta ditransfer Oke. di amplokan. Siap. Awas ya lamun apa ngomong. Sekarang aku. Jadi. Ayo atunya. Sok we, pokona mah kalau 6 juta. Bener. Lalaki zaman ayeuna mah aroon di buku awet teh meunang we. Aing boga pawang uang ayeuna mah malah hariwang. Aduh. Kemana di salaki teh? Can balik itu. Ayeuna mah urang telepon itu barudak di mana nih? Halo? Di mana lur? Ka dieu atau ka imah ulin? Ya aing loba duit ayeuna mah lah tong hariwang. Jajan atuh ngabaso. Heueuh di dieu we di imah. Nah di mana deui atuh? Heueuh sok atuh ditemuan nya. Yuk. Amer ayeuna mah aduh. Jadi sangkana loba ieu aing jadi pengusaha. Duit loba aing. Lila na kumaha aja na itu aduh. Duit. Halo, Lur. Lila atuh. Cagor atuh pertang dieu ge. Mane pertangling. Nah ka mana hungkul atuh? Pertana panggil dieu. Manehna nu ka mana we? Kuing mah aya we di dieu. Salah maneh ayo. Teuing ka mana? Musuh Ngajak ka dieu. Bisa asal gimana ke ngamuk? Ngamuk. Nah, mah kerja ngamuk ya moal atuh enak urang soba duit moal wanian ngamuk ka urang. Buka duit. Boga usaha naon maneh? Kau nanya usaha-usaha naon boga pawang uang. Tong hariwang duit ngalir wae. Jiga orang pawang-pawangan gitu. Atuh da duit gaya pawangna. Lain maneh hebat euy. Nah, hebat. Kumaha carana eta bisa kitu? Sok bejalan atuh. Hayang lah. Maneh Biasa orang mah jeung lalaki. naon jangan laki. Astagfirullahaladzim. Apa sih eta boga salaki lieu? Nah, ada zaman ayeuna mah atuh. Salaki nganggur mah jeung naon? Jeung lalaki kumaha ieu teh? Kur boga banget tungkul salaki aing mah. Lain atuh jeung lalaki kumaha ieu teh? Heeh. Urang teh kan boga kabogoh. Heeh.
si teh bener bancet. Coba dia. Terus kumaha we? Bukan pancet. Duit nama tak apalun si teh tadi transfer 6 juta. Astagfirullahaladzim. Ari maneh Gusti Nu Agung ulah kitu yeung maneh teh pajit bulan puasa. Naon urusan aja bulan puasanya, bulan puasa mau puasa. Ulah kitu ieu. Dosa maneh teh pan boga salaki. Sudah salaki uing mah tara gawe atuh da nganggur we pagawean teh. Ya Allah, ya Rabbi. Uing sagala hayang ge diturutkeun. Boga baturan teh ieu cenah. Dosa yeung maneh teh ulah kitu. Naon-naon maneh dosa. Ayen. Cing atuh diajar. Siapa? Sarwana Siapa si eta mah dipoyok, dilebong geura. Babari. Maneh mah. Ulah maneh mah. Ulah ieu Asa karunya eueuh ka maneh. anak karunya ari maneh. Ya kumaha ieu teh udah salah kita boga. Geus katoong maneh moal kaawakan. Tong hayang. Sia mah aing teh nya. Hina kalau baturan teh. Lain lah hina kenyataan anak emang. Udah tuh bener. Sia masuk sarwana deh. Atuh dah heueuh moal kaawakan kumaneh mah. Aing teh sakit teh leutik atuh. Jampe-jampena ribet jeung maneh mah. Jampe heueuh pokona mah lah. Jarkeun urang lah pokona mah. Terus maneh. Jadi jampe. Halo sayang. Ayang. Jadi gimana Mi? Usahanya lancar nggak? Wah, lancar, aman, kalem. Ini siapa ya? Papi baru lihat. Biasa sobat tuh. Dari mana? Dari tadi lah. Masa? Masa dari kemarin? Masa dari kemarin kumaha buka salah sih ngomongna Indonesia. Iya dong, pengusaha gitu. Jangan berisik. Mi, kasih uang 500.000 buat beli bakso. Wah. Hebat guys, bagaimana? Kelihatan ini pada kere-kere semua nih. Bukan masakan itu rek yang duit. Ya udah Mi, kasih aja, kasihan lihat nih. Kan kita mau Sih tuh ya. Balik. Beli Maaf jong ya, tukang dagang. saya mau cemewew. Iya, tenang. Perlu waktu berdua. Ayo. Ya udah. Balik. Ayolah. Ya udah pergi aja. Nuhun ah. Siap. Hati-hati di jalan ya. Segala lancar. Siap. Borong sekalian sama rodanya. Serius Mi, usahanya lancar? Gak ada hambatan apa halangan gitu? No. Lancar, aman. Ini cuacanya hujan, enak gini. Cemewew. Udah lama papi gak dikasih sama kamu. Yuk. Sok atuh kadinya. Ya udah. Mana yang ada dewas wae. Hoi. Assalamualaikum naon batur keur galau wae. Siapa semuanya? Kenapa, Bro? Kacau, Bro. Kenaon nih? Aing duit dipentan wae ku awewe euy, tapi diajak kawin muda wae. Kawin mana? Kabogo urang, nu anyar. Gelis pon body na coy. Tang. Hanap teh. Nah, orang bingung. Menurut mana iya awe bogokeun ka urang teu? Sajam minta duit di telepon. Jadi lamun di telepon keur di mana teh hese alasan loba alasan. Pajarkeun mah HP sedang digadekan cenah di telepon. Maaf. Nomornya ada 7. Lagi si Duru. Wah, si Duru. Sekali deui ditelepon ku urang. Tut, nya harita ditelepon tek. Urang rek ngomong eta. Maaf. Nomor yang Anda tuju lagi mandi. Loba alasan. Tah kitu, Bro. Urang teh saeutik. Minta duit saja, minta duit. Geus beak 2 karung di imah. Anu kira-kira awe. Ka urang teh euy mang jam-jam duit, minta duit. Aing bingung lieur ieu aing, tapi aing bongkol deui.
kade lur aya nama bisi maneh ieu ternyata ku awe eta teh bisa ditipu naon. tapi mau mungkin damah nanyakeun ka urang BG oh sayang banget ka urang teh hati-hati aya nama sekarang ini banyak cewek yang materi naon maneh ini materi ini cewek materi kumaha materi ini anu pokoknya nama anu sok mintaan duit gini no gitu pokoknya nama lain materi cewek materi gitu bisa diganti nu ngaganti kira ya tadi ngaganti di baheula jadi materi aing sabeng-kabeng aing aduh Gusti boga babaturan wah aing tiba heula ge eueuh ngaganti eta mah cewek matre tiba heula oge ngaranna cewek matre anu sok bala duit mintaan duit ka laki materi mah paragin kita lebar kacamata soalnya si diajak curhat ku aing kolecer mana ya alus bah asa adik eta kan kolecer lewat mana urang teh keur ngomongkeun masalah awewe minta pendapat ka maneh kumaha lain kana kolecer aduh makan wae mana mah kasep maneh mah aing mah kudu kumaha ieu kieu aya nama geus lah teu da santeuna tuh lah aing teh nyaah ka maneh teh ah kitu atuh coy sebagai babaturan mah baru itu namanya kawan kumaha geus kieu aya nama urang teh ka itu beda meureun urang teh kudu nangan awet teh anu nyaah lain anu ningali duitna kan motor gila bahasana maneh itu baru namanya kawan sanajan maneh jika panci ge sanajan heul lah maneh teh jika tampir tidak aing teh nyaah ka maneh teh asli nyaah tong mamawat tampir atuh beungeut sakitu kasep kieu disebut tampir beda aing nyaah ka maneh teh atuh kumaha ujung-ujungna maneh mah baik ujungna ngahina kabaturan teh sama keur maneh mah atoh aing menderita teh geus aya nama urang teh jeung urang lah dibantuan bae kai mana heeh tapi pan ulaheun euy awena euy jigan ulah urang ka imah teh heuh nya eta kudu deui tang teh eta bisi nipu eta awe teh oh jadi tayang ka imahna jadi puguhnya heuh ameh puguh nerobos gitu heeh lain ngomong-ngomong ieu alus naon ieu panjang kieu itu ieu teh sihung naon sihung cak-cak ieu teh moal manggih batur mah cak-cak aya sihungan naon nya aya sihungan cak-cak lain cak-cak emane atuh ieu mah anu di dining di leuweung anu belang eta mah maung atuh emane maung gitu sia mah ha sok bercanda ting mau cak maung ieu kireum kireum teh emane main geus tong ngomong ieu pokona maneh tadi maneh halus kita terobos ka imahna ayo
cer ya. Tadinya atuh da ayeuna mah beda deui. Jadi ngabanar ayeuna mah. Bener naon itu? Banar bancet. Asal Mun rawas kitu biasa we atuh da urang mah Lain gitu. mun ulah saririk maneh mah urang mah aya teh. Tadi gitu deh di babaturan orang teh. Nyata di Bukan sarua. kabogo. Banar bancet di sana. Oh sih. Da deui atuh nu kana bancet nih wati urang. Ka mana ayeuna? Hah? Ka mana ayeuna? Kieu jadi urang teh erek apel ka imahna. Kak imah saha cing sok. Sugan urang wau. Si Suwarsih ngaranna teh. Atuh eta mah baturan urang nu bieu. Baturan urang eta mah boga salaki. Anu boga tanah anu gamar dina ieu. Heeh, semoga salaki. Salaki eta mah baturan urang. Urang Anu bener lah teu percaya urang mah. Di ditu nya euy. Sorry urang mah moal ka ieu, moal ka goda. Hampura maneh mun barogoh. Awas. Urang mah cita saja. Ulah sok kitu. Teu percaya mah hayu. ai mana geus Atur ka hayu. Hah? Geus ka itu encan kamari-kamari? Acan. Hayu teh anu percaya mah di salakina aya di imah aya langsung aya. Teu bogohan salaki. Boga Boga hayu teh hayu. Acak saha ieu teh? Panbi. Ah, jeung murah di dinya ieu teh naku Panbi teh tidinya nanyakeun aku mah. Ngagarodanya. lain ngagoda. Ngogoda si ieu kabam urang. Barang mah karunya. Karunya ka maneh urang mah. Serang heula mana bisinyaan. Hayu tang heula teh percaya mah jeung urang si itu anteup. Hayu kabeh. Teu bogohan salaki, teu parawan. Hayu. 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 Hayu lah. Ya. Hayu milu. Teh, Hayang, hayu milu. ya. Heeh. Ayo atuh. Lila Bener percayaan. ieu mah. Salah, emang ka mana? Ka mana ya? Ka ditu. Ka ditu. Hayu. Hayu mana? Hayu. Ampun. Bejaan atuh ka ditu Rek balik deui. Atuh da ngomong teh tadi. Bener moal. Ieu mah sok hayu urang tayang. Yakin deui. Ieu. Tuh jeung salakina di imah. Ayo. Sok hayu tayang, sok lah buru. Sok lah. Cek ge maneh kudu hati-hati kawe teh ti kamari aing Aman ngabejaan teh. hati-hati. Maneh mah teu dengekeun udah. Cahayu orang bukti. Heeh, Urang Ieu tihang mah kunaon? Teu ieu. Ieu tihang mana? teu kunaon naon ieu? Tihang tah. Tingali mah tihang. Benyong. Ieu benyong. Aku mah atuh kudu nempo. Heeh. Tong tihang atuh sirah tingali mah tihang teu kunaon tihang mah ngalah naon. Lain bisi. Ka babaturan teh mitnahnya. Benyong ieu. Untuk gawe ieu Bayuk. Ing tong ciri kurang banget. Ngewa lah sok. Anjir. aya hebat sih ieu. Pisaan maneh. Hayu. Nyeri teu. Angger nyeri. Urang bukti Geus hayu lah. Heeh. Kayaan wae ieu mah. Sirah ai nyeri. Geus sanggup lutus di pangkalankeun si Wasihna. Ieu yang mana? Heeh. Nah, mana ningeuna? Awas ya mun barogoh. Bersih. Bersih, keluar. Tuh, itu Lin. Iya Lin. Garaneng ku rek naon ngarenya duit? Lain minjem duit. Wau teu. Sayang. Apa kabar? Hayang. Lah bener ieu. Iya. Siapa kan muka salaki? Bisa lagi mana? Di ditu. Salaki naon sih? Salakina tadi. Salaki, iya. Tadi ngomong bahasa Indonesia saha? Ditah mere duit ka urang Apa? saha? 100.000 aya buktina. Aduh. Bener bukan salaki? Waduh. Siapa jujur? Ngawaduhnya. Duit ka urang saha? Urang. Aing Saha? Sorry Kang. Terus kira-kira ongkoran. Kira-kira ongkoran. Ayo, mana ada? Tuh.
Apa sih? Berisik banget, ha? Laki. Ini ada keributan Orang apa bohong, nih? Orang papi lagi tidur enak-enaknya. Aduh, berisik banget. Kita bare duit ka urang. Salah kina. Jangan rame. Aduh, aing mau banget curang. Hei, berisik. Duit 5 karung ku sih. Aduh, nyeri hati. 5 karung. Ieu urang ari mah kumaha? Sok aku adi ku awewe ku. Gampang kagoreng. Ampun bisi. Aduh. Kagak maneh lo turang-turang ieu. Selama Biarin. Yang penting kita sukses. duit lagi geus dibawa di panggung tuh. Aduh. Miskin atuh. Stres aing. Aduh. Ini kan jeruh.